Quran mah teu nitah susah. Buka surat Toha ayat 2. Inna anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Aku turunkan Al-Quran ini menjadi mudah. Berarti mun hirup susah, resah, gelisah, melau, risau, galau, kunaon tah? Jauh tina Quran. Walaqad yassarna Al-Quran, geus ngamudahkeun Quran mah. Ka Google meuni hese move on. Google mah menjawab semaunya, komo kekuotaan mah. Quran mah semuanya, guys. Ngaji. Sok problem naon tanyakeun ke Quran, dijawab teu aslina. Tak cida mun ngaku Islam susah keneh, ngaku umat Rasul rudet keneh. Rasulna rudet teu? Ning nyaho. Nah atuh maneh ra rudet. Da Rasulna mah teu rudet. Oh, tingali dakwahna. Aya nu keur ngaji kieu jeung sahabat, wer aya nu kiih ditengeulan teu? Sarek ku Nabi entong. Nabi mah fatona. Saya dapat ilmu ini dari Ustaz Imam tah, sebentar lagi datang. Dalam Fathul Bari dulu diterangkan ada seorang Arab gunung yang datang ke majelis Rasul, kiih di masjid, kabayang tuh masjidna harita jiga kuma mewah ting al-ukhwah mah. Orang nggak nyangka itu masjid kiih hareupeun publik. Hok mun aya nu kitu aya narek dinaonkeun ku barudak. Tad tamu tad tong disanguan. Ku Nabi hehehe cicing. Nabi itu fatona, cerdas, nya ge teu kuliah. Wer tetep kenal lah. Kabayang tuh mun keur kiih digerewahkeun ucerat acret dong. Ngepelna loba. Fatona, cerdas. Ternyata setelah peristiwa itu angsorkeun calana wer birigidig sindrek asupkeun. Jo nyerenteng teh kan Arab gunung mah polos. Ada yang namanya Muhammad gak? Bejag lejeg teh. Muhammad Rasulullah terkenal namanya karena akhlaknya. Orang mah terkenal banget na, terjelas akhlaknya. Nya followerna loba, tapi terjelas kehidupannya. Selebgram teh. Ada apa? Di kitab lamaku ada nabi terakhir bernama Muhammad. Konon katanya ada di sini. Terus kalau ada mau ngapain? Mau masuk Islam. Tarik mundur ceritana. Heug tadi di tengeulan aya teh masuk Islam. Nu aya bau hangseur jeung nu pejet. Hati-hati, tenang jiwa. 2020 harus semakin kalem. Ningali persoalan teh langsung tong disimpulkan. Bising terjebak. Kan orang sering gitu, balik ngaji, kepo, anu ngariung di hareup, sotea, sotoy. Punten abi wargina, punten wargina, karena pengen tahu apa yang diriung orang-orang itu. Punten abi wargina, pas di, oh bere kesempatan, pas ditinggalin tuh, monyet katabrak sok. Daerah tuh, kalem, aja. Bangsa kita capek karena terjebak. Ngaji, tuh maninah. Nanti dipanggilnya ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i. Nah, kadia karena kamu ingat aku selalu, jiwa kamu tenang, aku suka padamu. Sini irji'i, sini aku peluk. Rujuk ngecerai lila jauh jeung Allah, tobat, rujuk irji'i. Tabayatubu taubatan ar-raja, rujuk. Ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu ridho diurus oleh aturan Rabbu, aku pun ridho radhiyallahu an wa radu'an. Sama-sama ridho. Buruhna naon? Fadhuli fi ibadi wadhuli jan. Sudahlah yang sudah mah.